Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng deui mitra-mitra pemirsa direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Banjir Getih di Dharma Patih. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, ari geus dikitukeun mah kebat bae jang upun asup deui ka eta rohangan. Ari jang aji mah siga anu keur genah niis ditepas, malah cimak blek bae dina tempat diukna. Ari si kumbay geus nepi kitu, gerandangna jang aji bari neuteup ka jauhna. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, ari si kumbay nama harita teh masih keneh seselebaran mentasan ngemplohna amparan pileuweungan nya sok sanajan hiber, tapi ari bakat ku jauh mah keukeuh bae lalampahan si kumbay meakeun waktu anu lumayan lila. Seleber suruwu si kumbay anu keur ngajirim dina wujud aslina, hiberna beuki ngagancangan, opat sukuna beuki pedas totojer di awang-awang. Seot canggeus lumayan lila antarana, antuk nama si kumbay nyirorot mangsa persis pisan geus aya di luhureun tempat anu jadi panganjerkan Ki Cakra jeung balad-baladna. Celek kalayan siga anu hampang pisan, tuku si kumbay napak kana lemah. Reup pikeun sakedapan mah si kumbay meuremkeun matana, breh katemong ujug-ujug aya gapura anu nembongan. Gurih nyai jeleg. Wujud si kumbay robah wujud jadi wanoja geulis tur pohara bahenolna. Kalayan make pakean anu loba nembongkeun kaendahan lugak legok jeung lupat lepit dina bagean awakna. Geus kitu mah kalayan andalemi si kumbay ngalengkahkeun sukuna ngaliwatan eta gapura. Di tepas wangunan anu sok dieusian ku Ki Cakra, kasampak keur aya Kang Atang anu harita keur diuk bari ngawarangkong jeung welasan aki-aki. Ari Ki Cakra jeung Nyi Yati mah teu katembong irung-irungna acan, boh Kang Atang pon kitu deui jeung anu sejena. Nepi ka pating polohok mangsa nempo wanoja geulis tur pohara bahenolna anu nyampeurkeun bari jeung leumpangna semu digutak-gitek teh. Saha ari sia jurig? Ceuk saurang aki-aki. Rada nyentak mangsa tumanya teh, tapi sok sanajan kitu ari sapasang panonama siga anu hese pisan pikeun ngiceup mangsa nempo endahna pang bebenjo anu mangrupa dua gundukan daging neuhner dina dada eta wanoja. Balenyeh si kumbay sura-seuri gulak-gilak bari ngelel-ngelelkeun letahna, teu beda we jeung anu keur ngaletakan es nong-nong. Ih rada ujit sia. Sahari sia koblok. Asa dicoogado tayohna mah eta aki-aki nyentak kalayan siga anu pohara keheuleunnana. Nyanyaonyan ari nyanyeh kumbay. Ceuk Ki Cakra anu ngurunyung ti jero imah. Tayohna mah panasaran alatan ngadenge anu ribut di tepas imah. Tetela sok sanajan malih rupa jadi wanoja geulis anu pohara bahenolna, tapi ari Ki Cakra mah henteu nepi ka bobodoten yo kasamaran tinggal. Si kumbay. Wah, si kumbay oi.
Bay, ieu teh maneh? Kang Atang jeung anu sejena jadi rungah ringe sanggeusna ngadenge kekecapan Ki Cakra mah. Nyeh eta wanoja seuri bari gutak-gitak deui. Gurinyai, jeleg. Ilang wujud wanoja, jirim si Kumbay robah deui kana wujud aslina. Nyawe genying si laing sar Kumbay. Genying geus bisa mantala putra mantala banci ayeuna mah euy. Mantala putra mantala putri meureun. Jamah sing awewe oge henteu nepi ka kicu-kicu teuing ngrengkak paripolahna mah. Anu kitu mah pamolah banci. Nya euy. Ngan para katak sarerea jadi saleuseurian si Kumbay oge jadi guar gaur. Genying geus bisa robah wujud ayeuna mah Kumbay. Ceuk Ki Cakra kurang kerung neuteep lodaya anu ngadakom di hareupeunana. Wah, geus diubaran ku Den Aji Ki. Sakedapan mah Ki Cakra jeung anu sejena ngan saukur barengong. Kumbay, ari si Aji mana? Ceuk Niati anu ngurunyung ti jero imah. Mangsa nempo si Kumbay teh langsung bae nanyakeun anakna. Wah, gor di kerajaan Trisula Emas nih Mas. Di kerajaan Trisula Emas, ceuk Ki Cakra kurang kerung. Si Kumbay mah ngan saukur nemalan ku unggeuk. Jarusnya maneh make waka balik sare Kumbay. Tetep Ki Cakra pinuh ku kapanasaran. Wah, dari heula atuh, ceuk si Kumbay. Rutret kanu keur pating jaranteng di hareupeunana. Gek sararea ngariung di eta tepas. Nah, maneh make balik teh heula Kumbay? Tanya Kang Atang siga anu geus teu sabar. Lain balik. Kaula mah dititah nepikeun heula beja ka Kipati. Dititah nepikeun beja nyaon sare Kumbay? Ceuk Ki Cakra siga anu beuki panasaran. Iyo Kipati, ceuk Den Aji, siapkeun pasukan saloba-lobana sarta sagancangna bawa ka Trisula Emas. Rek nyanyahaon mawa pasukan ka Trisula Emas? Ceuk Ki Cakra kurang kerung deui. Ngan darak-dak wae geus kitu mah si Kumbay nyaritakeun alesanana. Wajuh, bener-bener kudu sagancangna ditulungan ari kitu mah. Ceuk Ki Cakra siga anu kuhara reuaseunana. Sanggeusna si Kumbay rengse cacaritanana mah. Jelas, ayeuna kedah kumaha Kipati? Ceuk salah saurang aki-aki neuteup ka Ki Cakra. Nya kudu sagancangnya, siapkeun kabeh pasukan. Tapi ari perkara wangsit ya kumaha sar Kumbay? Tembal Ki Cakra. Kituna teh ditungtungan nanya deui ka si Kumbay. Wah, geus rengse Kipati. Guruna geus kapanggih. Ngan poe harita papanggih, poe harita keneh guruna mah tilar dunya Kipati. Maot, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ki Cakra jeung anu sejena caur manuk ngucap kalimah pangjajab pikeun anu maot. Saha guruna teh sare Kumbay? Tanya Ki Cakra deui. Wah, ngaranna mah Bah Somad Kipati. Nyamune jadi jalma owah ngan ku seukeut-seukeutna batin Den Aji. Najan kitu oge bisa kapanggih Kipati. Bah Somad, ceuk Ki Cakra kurang kerung. Nya, ngaran asli nama Abdul Somad. Abdul Somad, Masya Allah. Ceuk Ki Cakra. Ki Cakra mah nepi ka pohara ngajenghokna mangsa ngadenge eta ngaran teh. Nya saha ari Abdul Somad teh Kipati? Ceuk salah saurang aki-aki ngalungkeun pananya. Abdul Somad teh muridnya Ayang Giripala anu dirusiahkeun teu sarta embungeun hirup jadi gegejen. Hoyong anjeunnya mah kitu we ijer-ijeran enggon ngabarokahan unggal wewengkon, unggal lembur, kalayan teu kanyahoan ku jalma rea tah kitu.
Wah, ari eyang giri palama guru Kangjeng Prabu Silokawi Cakra atuh Kipati. Memang heueuh sar kumbay, bagja, pohara bagjanya jeung aji mah siganya mah eta bah somadje ngahaja ngajagoan jalma anu cocok pikeun nyarima ilmu ti dirinya. Matak sanggeusna ilmuna diturunkeun ka Jang Aji mah langsung bae mulang ka nu kagungan. Masya Allah, Allahu Akbar. Anu keur ngariung nepi ka maralohok sanggeusna ngadenge kecapan Ki Cakra anu samodel kitu mah. Jelas, hari ayeuna ketak urang teh kejah kumaha Kipati. Ceuk saurang aki-aki nyelengkeung deui. Sagancangnya siapkeun sakabeh pasukan sabab ieu parentah ti Raden Aji anu geus jadi pamimpin urang. Siap Kipati. Hidup Raden Aji, hidup. Hidup Raden Aji, hidup. Aki-aki pating keleuweuh siga anu sarumanget pisan. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, geus kitu mah welasan aki-aki anu minangka prajurit satyana Prabu Silokawi Cakra gura-giru bae aramitan pikeun sagancangna nohonan parentah tinu jadi pamimpinna. Ari abdi sareng pun bojo kedah kumaha Ki? Ceuk Kang Atang siga anu bingung. Cari cing we hijab juaan mah jagoan jijieu jamual balik minggu perang oge. Nya kumaha saena we abdi sareng pun bojo mah sejatumut kana kasauran aki. Alus cara kumbal kasih tangkar kajieu kijuh ceuk kaula. Ceuk Ki Cakra ditungtungan ku marentah kasih kumbay. Wah, siap Kipati. Budi nyai jeleg ngirim si kumbay robah deui kana wujud wanu Jabahenul anu jadi karesepna. Ret Kakang Atang gulak-gilak Suraseuri bari ngadadahan. Haha, teu kabita kumbay, tegas nyaho. Maneh mah wano jabulu. Ceuk Kang Atang dibarengan ku Nya Kakak. Kalayan bari gutak-gitak tur Suraseuri, geus kitu mah gancang bae si kumbay ninggalkeun Kang Atang nyiati jeung Ki Cakra anu bati gogodeg sarta pating serengeh nempo pamolah salah saurang prajurit ti golongan jin anu satia ka Prabu Silokawi Cakra jeung katurunanana. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru beurang geus kasilih ku peuting cahya bulan lumayan cangra sok sanajan can manjing mangsa purnama dina mangsa harita Raden Anjana anu kiwari geus ngawasa jadi raja keur ngariung jeung sakabeh abdi dalemna Kipatih Purwasesa Raden Angkara Bah Goncrang jeung anu sejenna oge henteu tingaleun samalah mah Nyimas Pandani oge aya dina eta riungan. Ngarahkeun satengah kekuatan oge sigana cukup pikeun meruhkeun Trisula Emas mah lain kitu Kipatih. Ceuk Raden Anjana ngareret ka Kipatih Purwasesa anu kalungguhanana mayang jadi patih kerajaan. Langkung ti cekap Pangjeng Prabu da jumlah prajurit Trisula Emas mah mung saparapatna tina jumlah prajurit urang. Nya kaula oge geus nyaho Nyi Manik Bah Goncrang
Ari pasukan jin geus disiapkeun. Kanjong marentah Kangjeng Prabu, bagon cerang anu nemalan. Kituna teh jadi ngabasakeun Kangjeng Prabu ayeuna mah ka Raden Anjana teh. Ari Nyi Manik mah teu lemek teu nyarep, dina teteupna oge siga anu eueuh kasumangetan pisan. Alus, teu kudu loba-loba teuing moal prajurit jin mah. 300 oge cukup, da Trisula Emas mah teu bogaeun pasukan jin. Jauh cimbalan Kangjeng Prabu. Haha, Kipati, hade ieu siasat anjeun teh. Ku cara kieu, udang jadi boga alasan pikeun ngawasa Trisula Emas keur ka hareupna. Tapi omat, ari Nyi Mas Wuning mah kudu katewak dina kaayaan hirup-hirup. Sebab kaula mah bener-bener misuka tiga sedila keneh oge. Ceuk Raden Anjana deui. Anu tetela geuningan pangna Kipatih Purwasesa make cara kasar dina menta Nyi Mas Wuning pikeun dijadikeun pi pamajikaneun Raden Anjana teh. Ari sabenerna mah ngan saukur bagean tina siasat anu sigana mah geus kairong ti anggalna. Yen ku cara kitu mah pihak Trisula Emas teh bakal leuwih milih baruntak atawa ngalawan. Kipatih Purwasesa mah nepi ka dangah mangsa meunang pamuji ti Raden Anjana anu samodel kitu teh. Sapasang liang irungna oge nepi ka barokah, meujeuna sigana mun ceuk dipake pameutingan gaang jeung jangkrik mah. Rupina ari Kangjeng Prabu mah teu kedah ngiring ka medan perang, linggih bae di karaton bari ngantosan hasilna Kangjeng Prabu. Ceuk Kipatih Purwasesa jiga anu hayang ka alem. Rek milu kaula oge hayang nyaksian secara langsung bangsa Trisula Emas beunang dikawasa ku kaula. Nya upami kitu mah teu langkung Kangjeng Prabu bae. Kawitna mah bilih we Kangjeng Prabu teh ngaraos capek tah kitu Kangjeng Prabu. Puguh hayang nyaksian secara langsung kaula mah Kipatih. Lamun Trisula Emas geus ka kawasa, kerajaan-kerajaan leutik anu sejenna oge kudu sagancangna dikawasa sarta jadi bagian tina kerajaan urang. Sangkan kerajaan Darmapati beuki ngalegaan. Kipatih Purwasesa bagon cerang jeung anu sejenna arunggut-unggutan ciciren sapuk tur ngabenerkeun kana kekecapan anu jadi rajana. Ke ari maneh kunaon Nyi Manik? Katempona teh buat siga anu eueuh kasumangetan pisan. Ceuk Raden Anjana, urang kerung neuteub ka Nyi Manik. Nyi Manik mangan saukur tungkul mangsa ditanya kitu teh. Nyarita atuh Nyi Manik. Nah, maneh teh teu suka lamun kakawasaan kerajaan urang teh nambahan lega. Ceuk Raden Anjana deui. Ituna teh bari siga anu ambek tina cara ngomongna mah. Sanes kitu Kangjeng Prabu. Ari kejah balaka mah abdi teh asa teu genyah rasa. Dina panjingal oge bet kokolebatan bae. Pating golok-goknya getih di pihak Darmapati. Utamina pisan mah ngaburiannya getih tina jajah sarang tina mastaka salira. Antuk nama Nyi Manik ngedalkeun panampo batinna. Pikeun sakedapan mah Raden Anjana ngadon hulang-hulang dajeng enyana ari sabenerna mah dirina oge bet asa teu geunah rasa. Teu kedah digugu kekecapan Nyi Manik mah Kangjeng Prabu. Buktosna betina paninggalna Nyi Mas Pandani anu tingkatan elmuna langkung luhung mah kapan saurna Darmapati teh bakal hasil kalayan gampil tur nyugemakeun. Lain kitu Nyi Mas Pandani. Ceuk Kipatih Purwasesa. Kituna teh ditungtungan ku ngaret ka Nyi Mas Pandani. Bener pisan Kangjeng Prabu. Saya sumirat bakal mubiar sanggeusna Kangjeng Prabu ngawasa Trisula Emas. Sarta Darmapati oge ari lila mah bakal dipikagimir ku kerajaan Batu Nunggal. Sabab Kangjeng Prabu boga Kipatih anu siasatna teu waleh sampurna. Ceuk Nyi Mas Pandani siga anu hayang ngayakinkeun. Haha, geus we geura molor atuh sia mah Nyi Manik. Bertunduh meureun mata ketempuan maneh samodel kitu oge. Keyakinan Raden Anjana siga anu kahudang deui. Sanggeus ngadenge kekecapan Nyi Mas Pandani anu samodel kitu mah. Pan barakatap meh kabeh saleserian. Ari Nyi Manik mah ngan saukur tungkul mangsa dikitukeun ku Raden Angkara sarta disaleungseurikeun ku nu keur araya di dinya teh dah geus jelas saurang oge taya anu ngabela kana kekecapanana. Bade iraha miangna Kangjeng Prabu. Ceuk Kipatih Purwasesa neuteub ka rajana. Wanci janari kudu geus aridit sangkan sanapina ka Trisula Emas teh teu beurang teuing.
mawa arak we sing loba. Kaula mah yang pesta arak di medan perang teh. Unjuk sumangga Kangjeng Prabu. Upami kitu mah abdi bade amitan bae, bade saenggalna ngadugikeun kasauran Kangjeng Prabu ka para prajurit. Halus, henjuk. Paraneh oge bantuan ngebejaan. Tema Raden Anjana ditungtungan ku Rutret ka sakabeh abdi dalemna. Geus kitu mah sararea ninggalkeun eta rohangan pikeun sagancangna nohonan parentah tinu jadi raja anyarna. Iwal Raden Angkara anu teu pipilueun ngabejaan para prajurit teh manehna mah malah gura-giru bae muru ka rohangan pribadina. Cenah cek hiji sora anu pohara pisan halimpuna mangsa Raden Angkara rek bukakeun pisan panto sanggeus diliuk tetela Nyimas Pandani ujug-ujug geus aya di tukangeun Raden Angkara. Nyimas Pandani runya-renyu bari nyoo buukna anu panjang basa awak jeung rindat matana estuning pinuh ku panangtang sarta mampu ngabalukarkeun ngagolakna getih birahi jeung nambahan jumlahna tulang. Tadi engkekeun deui kojengkang ngan giriwil. Raden Angkara anu lerdak dubadakan kahudang jiwa kalalakianana gancang bae mayang Nyimas Pandani ka jero kamarna mangsa keur dipayang teh ari Nyimas Pandani mah siga anu geus lila nyedem motahna galura rasa teu eureun ludat ledot kana beuheung Raden Angkara. Gebrug saralok jepret jepret. Make remote anu baterena 1500an we sugan mah panto jeung tulak-tulak nadak dubadakan narutup sarta pating saralok ngonci ku sorangan dina mangsa lawang pantona geus kaliwatan. Brug sanapina ka kamar satengah dialungkeun Nyimas Pandani digolerkeun dina empukna kasur ngan geajeleng. Siga anu teu sabar gancang bae Raden Angkara ngagabruk Nyimas Pandani. Pokona mah kitu we gatrikna mah moal dicarioskeun bilih kabaritaeun para pemirtub sadaya. Cager. Wah rai Mangguru mohon Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru lumayan lila Nyimas Pandani jeung Raden Angkara ngumbar rongkahna galura rasa nepi ka antuk nama duanana ngalampreh dina sesa-sesa hegakna ambekan dina kaayaan awakna anu jalibrug ku kesang. Hebat Kakang, cek Nyimas Pandani netep kede kalayan sarana anu semu haros-hos kituna teh bari gancang nyimbutan awakna tayohna mah sieun kaasupan angin lalakina. Raden Angkara mah ngan saukur neuteuk di barangan ku Suraseuri bari sabelah leungeunna hideng ngusapan buukna Nyimas Pandani. Moal lila deui Kakang bakal jadi raja sarta kuring jadi prameswarina urang kawasa kabeh kerajaan kaasup kerajaan Batu Nunggal, cek Nyimas Pandani deui. Nya Nyimas tapi sing ati-ati ulah nepi ka aya anu nganyahoankeun. Tema Raden Angkara jadi make basa loma ari geus conggah mah. Sing percaya Kakang perlayana si Anjana dina poe isukan rek diupayakeun sangkan katempona dibalukarkeun alatan beunang ku geburan lawan. Nya Kakang percaya pisan Nyimas. Nyeh Nyimas Pandani seuri
Raden Angkara oge males kuseri, silih tetep, silih tangkep, nepi ka antuk nama papokot sarta teuteuleman deui ngojayan sagara rasa anu lir taya sudana. Cag heula nya hei, sakitu anu kapihatur insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Mangguru jamit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per mios.